Kamari urang manggih emas 17 gram. Ari urang teh bingung, ieu emas saha ceuk urang nya. 17 gram jeung surat-suratna, hargana teh 800.000 sagram. Urang sih jalan jeung babaturan na mobil. Pas eureun urang manggih surat jeung aya eusieuna teh emas jerona teh. Ari ceuk urang ieu emas saha, nyalabakeunna ka saha nya. Bingung. Pas urang teh butuh kapepet duit teh. Gitu kabeneranna teh. Ari ceuk urang lamun kapanggih ku urang disalabakeunna ka saha. Lamun teu dijual ku urang lumayan. Meureun kabeuli. Ari piceek wae. 17 gram ieu guys. Cok coba saha anu leungit emas. Tah di urang aya lamun kalengitan emas di urang aya 17 gram hargana 800. Untuk kehilangan emas 17 gram sama surat-suratnya ada di saya gitu. Ari cek babaturan teh inyum we jual cenah gitu. Urang nginjem cenah 2 juta. Ari cek urang dipikir-pikir heueuh nya. Da ieu mah barang panggih lain barang nyokot gitu. Ari cek urang kieu aya nu nyusulan moal engke ka urang. Bisi urang teh disusulan di dinya siap moal ngaganti cek urang. Ari kitu-kitu ku urang teh dijual guys ka toko emas. Sesuai tah tokona anu alamatna di dinya. Dijual lah sekitar 10 jutaan lah kaluhur gitu. Diinjem lah ku babaturan 2 juta. Aya cek urang teh kieu ka babaturan. Engke lamun aya nu nyusulan, gantian deui ulah henteu. Heueuh cek babaturan. Nah, natkala urang geus sapoe tah ka sapoena. Babaturan teh ka imah. Aya cek babaturan teh aya we nu nyusulan ka imah. Aya cek urang teh eueuh sampai detik ieu oge cek urang. Aman. Ari urang masih keneh heueuh nya. Sieun lah aya nu nyusulan ka imah. Urang teh dipikir-pikir daripada mikiran nu kitu mending keneh sare. Pas hudang urang teh. Ari hudang teh horeang teh si horeng teh urang teh keur ngimpi manggih emas 17 gram. Dijual ku urang gitu guys. Aduh.